17 Agustus kita bikin acara perlombaan yuk. Emangnya orang kawin jeung ini maneh? Om weh. Ya intinya kita bikin acara aja di kampung kita. Oh, nyeun acara, acara naon ya? Oh, kumaha lamun ieu acara tarik tambang. Bisa. Tarik tambang atau tarik embe gitu kumaha we? Ya kali tarik embe. Mending lomba balap sepeda aja. Di sini kan banyak anak-anak yang punya sepeda. Sepeda ya? Setuju lah. Isukan orang nyeun aya teh acarana. Maksudnya susunan acaranya bukan kan? Ah, eta bener deh. Eta pisan. Iya, susunan acarana teh Kang, kok abi tuh tidak mau kan? Oh, eta susunan acarana eta. Amazing lah, bener dia. Oh iya, cing orang baca. Nah, ini teh ngepet nah ini teh. Oh no. Lain ngepet. Nah, ini teh ya. Balap namanya. sepeda. Abi kita ngerti ya naon. Ah, iya mah nulisna gelo. Oh, balap sepeda tuh. Oh, bener, sepeda ieu teh nya. Terus nu kadua naon ieu? Naon eta deui? Egrang. Geus Asal lah. apal egrang naon? Apal atuh eta awe nu make lodo, enak make karbit geuning. Si Iraha awi make karbit eta mah beda, lain egrang. Enak perkenalan kitu. Heeh, Iya, eta. ieu cetak 100 lembar. Ketempelkeun. Loba-loba teuing kan 100 lembar. Habis ieu atuh meuli hayang ngiluan kitu. Oh, Sok we ieu bawah lah ka itu. nya tukang ku abi urang cetak heula ayeuna nya. Ya juga. Ieu salamna. Sanes muhrim. Ih, ini goleuh. Ari si akang ku naon bolak-balik wae. Bawa edan jelema teh. Duh, tuh kira-kira si Uji merah tukang urut juga gitu. Soak aing. Aduh, Suluh udah mau beak lagi ini teh. Nah anak kemana ini teh? Oh, telepon heula. Salah banget mana? Kalian si emak euy. Halo, assalamualaikum Ladarian. Waalaikumsalam, Mak. Lagi di mana? Nuju nyumput, Mak. Nah, kenapa makan nyumput? Kabur, tadi rek diurut. Nah, maka diurut. Labuh nah sawo, ngimpi meuli mobil hanas geus atoh jang ulin. Ah, itu atuh uncal tumpakan. Buat emak mabok. Sekarang ngapa ngalakeun suluh, emak? Emak nuju mirun abis suluh. Nya mah siap-siap. Nya atas heula atuh ayeuna mah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Mak. Apa nih? Ieu naonnya pengumuman berhubung sebentar lagi HUT RI yang ke-77 akan mendatang, kami panitia akan melaksanakan perlombaan 1. Balap sepeda jika nanti demiluan tapi teu boga sepeda nah kumaha nya gitu. Punten Mang. Oh mangga Jang. Jang. Kadi heula. Ya naon Mang? Kadi heula. Rek kemana Jang? Iya pada Amang. Ulah kadi tutup Mak Ujang nanyakeun ge teh. Titah kadi tu heula eta sapeda tuna di dieu. Itu cek Mak Ujang di sawah jung. Jang kadi tu. Sepeda teh aweuh euy. Kang maju. Waduh. Jangan ku balap sih teh. Hiruan yuk. Ayo. Yo. Nah, juga sepeda urang euy. Ilan ah.